Jadi fardu ain ngaji Johar Maknun teh kan ngarek ngahartikeun Quran jeung hadis mah. Jalma teh nyaho bilaga ngartikeun Quran jeung hadis, ngaco ngartikeunana kan. Belum gagabah. Fardu kifayah teh mun rek moal ngartian Quran jeung hadis, aing mah arek ngadengekeun ti ajengan we. Wa minan nasi may yaqulu amana aing ti ajengan we mah ngartikeun serangan teu bisa mikirna. Bisi salahan. Tah eta mah teu kudu ngaji nahwu sorof itu. Tapi lo mereka ngartikeun Quran jeung hadis mah kudu ngaho sorof, ilmu lughah, nahwu jeung sorof. Ilmu balaghah, ma'ani bade bayan. Ilmu hakikoh, tanya ilmu hakikat kajian Johar Maknun ngaco keneh wae ngartikeun ayat Quran mangke. Ilmu hakikoh. Mata loba anu jadi kafir mujassimah dina ngartikeun Al-Qur'an lebah ilmu hakikat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pikiranna Allah antara beheung jeung urat beheung. Sabenaon ngartikeunana dhahirul kalam. Seperti gitu kan. Jadi Johar Maknun teh fardu kifayah mun moal ngartian Quran jeung hadis. Teh nyaho Johar Maknun mah ngartikeun Quran jeung hadis gagabah kan. Kumaha neuleumanana teu make alat, lain ulah ngan neuleuman Al-Qur'an. Ngan jero maknana kudu make alat, mun teu make alat moal lepi. Kos urang teuleum dina lautan, inten berlian di dasar laut lin atana keusik. Di dasar laut rek teuleum teu make alat jengker muncul teh kitu kan. Sasab matak loba nu ngaco ngartian Quran teh karena teu make alat tafsirna kan. Matak ari ngamanaan Quran mah itu jeung al hadis hakna mujtahid mutlak nu cukup sakabeh ilmu. Ari lolobana teu apal mah ilmu cicing we da geewan heula ti mujtahid mutlak kan. Ayat ieu dihartikeun tinggalian Syafi'i, Maliki kumaha ngartianana. Urang moal mikir sorangan moal bisa mikirna. Itu mujtahid mutlak nu cukup sakabeh ilmu. Anu mahir dina sakabeh ilmu kakara bisa ngartian Quran we. Loba kakurangan mah Allah mana daek ngartianana ge kan. Ngartian hadis kana dina hadis Allah dina seperti lu peuting turun ka langit dunya. Pangah we kieu Allah teh malah turun terus. Langit dunia ka dieu. Yang kana teh gubrag ti langit. Itu ti langit turun ka dieu rek ijabah jalma anu kadua. Kaifiahna ti luhur ka hanap turunna. Waduh geus jadi kafir mujassimah ngartikeun hadis Rasul. Kulantaran turun ti langit ka langit dunia ka dieu. Pentang ada yang langit dunia mah ieu kan. Teu apal aya bahasa langit jeung bumi teh ceuk ahli dohir mah ieu taneuh jeung ieu nuluhureun sirah. Tapi ceuk ahli hakikat mah langit jeung bumi mana samawat jeung ardu mana dunya jeung malakut. Tanpa ku anjeun ku hate ku sir sajeroan dunya jeung alam malakut hadrat Allah, afal Allah, sifat Allah, dat Allah. Alam langit malakut, alamul ardi, alamul sufla, iya alam dunia, alam jirim, alam jisim. Lain tanah iya. Is beda ngartikeunana ge. Mata loba nu kaliru kan.